Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang kelas 3 Ibnu Hayyan dinten ayeuna? Jawabna alhamdulillah sae. Allahu akbar. Mudah-mudahan sadayana sehat sareng sing sumanget diajarna. Tadi dinten ayeuna di dieu aya gambar tanda mikanya kapapada makhluk. Urang tos diajar serta acana kumaha carana mikanya kapapada makhluk. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya kita menyayangi makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tadi dia aya gambar anu mikanya ka tutuwuhan ya, lingkungan. Terus di dia atawa tutuwuhan teh atawa tatangkalan. Terus anu mikanya sasatoan, berarti mikanya hewan ya, hewan peliharaan. Boh hewan teh atawa sasatoan teh di bumi anu dikukut atau dipiara, contohna hayam, lauk cupang, manuk, jeung sajabana tah eta teh kedah ku urang dipikanya kusabab eta namina makhluk Allah. Cik ibu ayeuna bade naros. Saha nu terang? Naon sih ari pupuh teh? Kelas 2 pernah diajar pupuh teu? Pernahnya? Tah ieu hayu urang diajar. Pupuh teh nyaeta wangun puisi Sunda anu kauger ku guru wilangan atawa patokan jeung guru lagu atawa sora vokal. Tah pupuh anu ku urang bade ditembangkeun nyaeta pupuh pucung. Jadi pupuh teh nyaeta aya patokanana ya. Aya nadana jeung aya guru laguna sora vokalna. Tadi dieu contohna mangga dangukeun heula contoh pupuh pucung anu bade ku ibu di lagukeun. Urang kudu nyaah kapapada makhluk damelan pangeran kasakur anu kumelip eta tanda manusa alakna mulya mikanya sasatoan pek diurus katut tatangkalan engke bakal males budi mere hasil jadi mangpaat keur urang. Tah eta teh contoh pupuh pucung. Dangukeunnya tuluy praktekkeun di bumi. Teras ieu aya kamus Sunda tina pupuh pucung anu tadi. Dina pupuh pucung nu tadi aya kata atawa di dieu kata atawa kecap damelan. Tah damelan teh nyaeta artinya ciptaan ya. Damelan pangeran berarti ciptaan Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Teras aya kumelip. Kumelip teh hirup. Hirup atawa hidup. Tuluy aya mulia. Tah mulia teh hatina mulia. Teras aya males budi. Males budi teh hartosna balas budi. Tadi dieu pupuh pucungna teh nyaritakeun bahwa urang teh kedahnya ka makhluk Allah anu ku Allah diciptakeun. Nah, upami urang nyaah kapapada makhluk berarti tandana akhlakna mulia. Teras mikanya sasatoan ya. Sasatoan teh kedah diurus ya. Harus kita piara, kita jaga ya. Selain sasatoan juga kedah diurus oge ta eta tatangkalan atau tutuwuhan ya, tumbuhan. Kusabab naon? Kusabab bakal malas budi ya. Bakal balas budi. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Pernahkah kalian mendengar kata-kata seperti itu?
Jadi kalau misalkan kita menanam padi, pasti kita akan panen ya, akan panen padi. Jadi akan menghasilkan. Nah, begitupun ketika kita di sini katut tatangkalan engke bakal males budi, mere hasil. Jadi memberikan hasil. Jadi manfaat keur urang. Keur urang teh berarti untuk kita mendapatkan manfaat. Tah, tos kahartosna eta pupuh pucung dinten ayeuna prak tembangkeun pupuh pucung nuku ibu tos dicontohan tadi. Ku anjeun rekam dina voice note-nya dina WA tuluy kirimkeun ka ibu. Tah, Bu, kumaha sorana abdi mah silung atawa Bu abdi mah teu tiasa. Cobian heula nya saparagraf atawa sabait. Tah, ku anjeun dicobian. Uyos henteu sae oge, tidak apa-apa. Jelek juga karena yang mendengarkannya ibu ya, bukan yang lain. Oke, ibu hanya menginginkan kalian itu mencoba. Kalau sudah mencoba, kalau misalkan sudah mencoba tapi belum bisa, tidak apa-apa. Yang penting sudah mencoba ya. Nah, sing semangat diajarna dinten ayeuna mung sakitu ti ibu, mudah-mudahan tiasa kahartos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.